Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi wilujeng tepang deui dina edisi Sajak Sunda. Dina kesempatan ieu seja midangkeun Dedi Windia Giri dina 2 Sajak Sunda. Nu kahiji Karembong Sutra Kayas dilajengkeun sareng kaca-kaca layar sareupna. Wilujeng ngupingkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak Sunda kenging Dedi Windia Giri. Karembong Sutra Kayas. Engkang teh atuh di mana? Tos lami teu mulih-mulih. Abdi tos taak ngantosan, tos bosen ngetangan sasih. Raskana nasib diri sering sumambat sumegruk, asa teu gaduh dosa nanging teu kalis prihatin. Dodo jateh lirnukeun aku supata. Nanaon atuh margina engkang teh dugi kalali. Da menggah diri abdi mah asa teu kirang gumusti, gumati lahir batin. Teluntur pengkuh sumujud satia mika tresna. Wekasan di api lain luas nolas kanu teu tutas miwelas. Duh, engkang tangkayan nyawa tingali waruga abdi. Ampun dugi kakieuna abdi teh udur tos lami. Mung engkang landong mati memeh abdi manjing kubur. Kuhoyong tepang heula pilih malami deui puput umur. Gumelar nutupkeun layar. Saena aya panglejar nu ngabanding siang wengi tilam katindeung ti engkang nalika pasini asih. Engkang kantos maparin panglipur panundung wuyung. Karembong Sutra Kayas ku abdi dipusti-pusti dipijimat wasiat raga duriat. Pamungkas abdi talatah mun abdi dugi kapati rurub ku karembong tea nu tara tebih ti abdi nu cipru ku citangis. Luhur pasir abdi kubur iuhan ku samoja. Tawis asih nu kasapi pileuyan abdi maot kaleleban. Duh engkang tangkayan nyawa tingali waruga abdi. Ampun dugi kakieuna abdi teh udur tos lami. Mung engkang landong mati memeh abdi manjing kubur. Kuhoyong tepang heula bilih moalami deui puput umur. Gumelar nutupkeun layar.
saena aya panglejar nu ngabanding siang wengi tilam katineng ti engkang nalika pasini asih engkang kantos maparin panglipur panundung wuyung karembong sutra kayas ku abdi dipusti-pusti dipijimat wasiat raga duriat pamungkas abdi talatah mun abdi dugi kapati rurub ku karemong tea nutara tebih ti abdi nu cipruk ku citangis luhur pasir abdi kubur iuhan ku samoja tawis asih nu kasapi pileuleyan abdi maot kaleleban. Dedi Windiagiri. Kaca layar sareupna hayang balik ka bihari mulang ka alam ka tukang sangkan hate lipur paler teu ngoleang sumoreang mi eling nu geus ilang gandrung kuno geus kalarung tiblat mangsa kaliwat pikir kalaltir teuing asa kabur pangacian batin mangpaung kumejot kasuat lampah baheula keur mangsa kieu pisan di pasir sariak layung pasini nganti jawaban bubulak tegalan eurih ngawawaas paninengan lalakon lawas katembong gambar heubeul narembongan asa cikene pisan di dieu patepung lawung pasini nganti jawaban sadagori lir ngageri pungpurutan lir midangdam jarong harendong umambon meureun asa kaleungitan geus lila teu dilanglang nakunaon mana pundung ngantunkeun tanpa raratan perih ku asih nu leungit parna ku tresna nu musna lamunan samar kadongdon kabeh geus ngajarawuhan harepan laleungitan karaton impian lebur kumambang kari kalangkang.